mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teuing ieu usaha kunaon ti aing kakarek boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga Kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih tiba heula aing naik Mercedes naik Lexus beladirna naik Kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese geus mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah nunggus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngorak kene tapi daek mondok lain jelema atau malaikat tah campur jurig tah mangis cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jara teh kusebab herese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoeun jerona hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ka paeh ke ge kadeuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibacana mah kitab salapi awas sia ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal janin yahudi wal nasrani lan utawi janin kang bangsa Yahudi wal nasrani lan awin nasrani watawa janin kang bangsa Nasrani gila dan ucapakeun napa-lapad kaum muslimin yaiku kaya janin kang muslim mogila lan den ucapakeun lapad hararun yaiku kasia-sia wal asaulan utawi kala sagurratuni kugurah abid sawiji gurratun iku gurah kasulusi gurrati muslimin kaya sapertelune abid kang muslim waragi kulan utawi kaula usuki mati umihi ku 10 regambok kaya roki gaumal jinayah ting dalam dina jinayah wakila dan ucapakeun al-ijhadi li sayyidiha yaiku dalam dina nibaakeun kadue sayyide ya wa in kanat mabdu'atan maka lamunana ya ummi nimaqatu wa taniku kang den tugal wal janinu salimun lan utawi widunganana iku kang salamet kuimat maka den rega-rega ya salim
salamatan ingkang salamet bilaso ing dalam munggu kaulas wa tamilu lakilatu bilazari lananggu musyuki manti umi alakilatu sobo asobahe ilazhari ing dalam mungguh kaul azhar ing dalam mungguh kaul azhar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang dina poe minggu ieu memasuki hari ke-9 Muharram nu disebut Yaumut Tasu'a. Kulantaran minggu kamari geus dibejaan atuh alhamdulillah tukang uduk beak kabeh nandakeun bahwa jamaah parwasa. Nu jelas nu geus karolot mah beureunanan alhamdulillah boga rarasaan beureunyana bakal moal kapanggih deui jeung Muharram taun hareup. Siap-siap nyana geus neuleuan tempat berbaring untuk selama-lamana. Deres mun boga pikiran kos kitu mah nu ngomong kitu haju terus bae nonton TV eta gedebul ngaranna. Bohong. Jelema nu mempersiapkeun diri jang ka akhirat mah moal daek nonton TV, moal daek ngeredit, moal daek maksiat. Sebab nyana inget bakal tereh jasa. Urang mah kuari teh nu mentak daek maksiat asa kebal keneh di dunia. Tenang-tenang we padahal kuari loba jasa nu maot ngadadak. Nu maot ngadadak kamari dicelongo keur diuk we kebal diuk. Ditoel jak kebal ting diukna orang mau mun dihitungan geus loba jasa jamaah urang di dieu aktif minggu dalam rangka kunjungan tugas ka Jambi. Di Jambi maot Pak Haji Sudiro urang bacakeun Fatihah keur anjeunna mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditempatkeun dina rahmat Allah caangkeun dilegakeun kuburanana bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ngalanjutkeun materi pengajian orang tentang mal jidayat patali jeung janin. Janin eta orok nu aya di jero beuteung ngaranna janit. Ieu lamun dirusak dibunuh, cara ngabunuhna dengan obat misalnya atau indungna di singsieunan datang ka nyana stres keluarlah orokna atau ditenggelan
indungna otomatis berontak anakna keluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama di dunia persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam teu aya hiji undang-undang mengarah karena persangsian janin tersebut maka can selesai berarti di dunia ke diselesaikan di akhirat seluruh perkara-perkara anu can selesai di dunia ke di akhirat diselesaikan nana di Rabbul Jalil. Masya Allah taksin hararade hutang piutang can selesai ke di akhirat diselesaikan nana nyabok ninju ngarengkas baheula keur ngora can anggeus datang ka kuar di akhirat ke diselesaikan urang kungsi nampiling jelema ieu asa gagah asa menang ke di akhirat anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujurna. Masya Allah urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran urang kurang 2 3 4 malah salat teh menta bae ka Allah Gusti ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7 aju kurang abdi ku Gusti tadi ampura atuh Gusti pelit berarti embungeun Allah disebut pelit malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah tuh babari jeung Allah mah babari geus kasorga-sorgakeun mah habaq cek malaikat teh baniza Allah tuh jamal sempit ya sorga aing melga ui mantep kan ngeunaheun da jeung Allah tapi urusan jeung manusia mah teu bisa gitu Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka ka Ki Zaid atuh aing mah ngampura Zaidna tuh coba ngampura teu panggil Zaid ampura bae hampura ku aing jadi teangan keur di dunia ese kapanggihna jasa telepon mailbox melulu malah lakona aing nek datang ka paeh aing bayar aduh pan gua aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh ulah kitu bae aing mah geus kitu bae pokona masyaallah atawa amal bagus nanti kecopot pan eta urang aduh rugi jasa rugi nu mantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus di dunia na salat na rajin puasa na rajin maca Quran na rajin dihijikeun jadi amal soleh horeng boga kazaliman jeung batur jeung Ki Zaid di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus bahkan gorengna diteumbleukkeun ka nyana deuk kumaha deui ya neraka tahin mentak si haden mentak urang ngaji ge abeh urang nyaho mantak adu henteu ngaji embung nyaho kunaon emang lah geus nyaho mah kabet cek geuna segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh bajeloba ieu padahal syariat urang supaya nyaho muamalah urang muasyarah urang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah hablum minan nas tu dimaksud supaya di dunia hasanah di akhirat hasanah patali jeung janin kamari lamun aya jelema ngan aya hiji awewe nu keur hamil
kemudian keluar orok napae wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abid wa abidun wa amatun mumayyizun salimun min aibi nabiin nu salamat tina cacat mun aya abid bayar ku abid abid na cara di Indonesia bayar ku harga abidna anu mumayyiz pinter salimun salamat min aibin mabin maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta da dampak gagah naon bae bisa nya nama kita nyupir bisa kita macul bisa kita ngenekan komo ngenekan mah bahkan awak napa ganjalnya nu siap bae hebat tuh Pak Habib kita gitu nungguan warung cincin mana pan aja jelema kita nungguan warung hees teu betah urang geuleuh kos kitu teh aya cincin nya nama aya nu balanja sibet bahasa sibet itu bahasa Korea itu sibetnya nama cincin sibet nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah di dahar punya sibet eta ngaranna nu kos kitu teh geus pokona di sisi digigit dibersihan disapuan tangeunaheun jasa neuleuh pelayan model kos kitu kos tukang bas teh lamun kadeuna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna masyaallah resep ieu mah tukang bas kedeung-kedeung ki kotrek ragajina nang meulikeun urang dikikir deuk iraha majuna menang datang ka jam 2 nyieun gagang rimbas ya jasa tukang bas masyaallah ngeluk bae urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun dikumpulkeun dideulung isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna kuari datang 9:30 tas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh udah kira digawe nih si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun loksun nu boga iman diteruskeun salah aya hitung-hitungan anang ke di akhirat tenang bae sih nyana nyoceng waktu nu ku urang geus dibayar waktu da sapoe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 ajuk ujana dipake api lain atuh ge aya hitung-hitungan bawa urang ka sorga ku sebab eta ieu tuh gula bingung-bingung ka aja nyana daek mah ayo bae terus anunya urang kurang peti bagus ibadah urang tah aya tukang bas badal gitu dicokot ku urang ayo sia kan ngeunaheun tah aduh tapi loksun mah loksun bae tetep sadaja dicokot ge masyaallah ieu di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh nun teu korupsi bahasa kos kitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas baheula mah sasapu tak sadeukes eureunan bae sok aju dibeuleum ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kuliwa kuayu mah pas solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji ragaji aing ka mana ragaji ku sia tuh lain dicokot atuh lain di gitu ampihan teh ta ieu di akhir zaman model kos kari masyaallah
kasih betat aya sibet teuing deui maling tungtung ya Allah ya Rabbi kuari dek jaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalaya janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi masa eutik nempel di Palestina lah letik jeung saeutik baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah di ditu nu lumpat ka Mesir lumpat ka gitu naon ngaranna Irak Turki aya nu ka Eropa anu ka Amerika Yahudi. Nah didinya nyana nungtut hayang boga negara teu boga negaranya nama hari nungtut hayang boga negara maksa sababaraha kali baheula mah termasuk jajahan Turki teu memberikan duk dibere sabaraha dolar bae ge real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing didinya akhirnya ngaku datang ke kuari letik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana letik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang mere gitu pinjaman horenganan di per detik ieu urang muasi keneh terus bae ieu urang Malaysia kabeh ASEAN nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi Kristenisasi terus bae waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli nu susah geus teu mikiran masjid teu anggeus ngabengkeng tanahna dipermasalahkeun nyana mah ngabangunan terus bae bakal parucul terus lain lalagaan bakal ngeplak ka ditu Sumarekon eta teh di jerona bakal pikumahaeun ikir carita Yahudi Nasrani ambalaya malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deh kuat namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi Ustadz Jakarta deh kumaha Ahok CS ya mantap ge Masya Allah orang kamari memperjuangkan teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi Ahok kan wakil nah, memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae Jokowi jadi gubernur lain gitu pan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000 ya Allah ini bere 100.000 aya nukup tiung dan lain-lain sebagainya ya masalah baik bayangan terjadilah kuari seperti kieu koski kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi tidak menutup kemungkinan ke kadieu ka Tangerang bupatina Yahudi terus ka Serang
rengkas terus dari itu aja kemana ada karubade Batuk persiapkan calon-calon tuh ulah datang ke Yahudi nu naik koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres teu bisa diatur DPR teh deuk nyeun DPR tandingan engke mah meureun aya presiden tandingan atuh negara belah dua bae ku sia ieu geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu urang masa pira urang rakyat lah neuleukeun nyana dangan kesal doang kesal lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun paud Masyaallah kari urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilek cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok beuh pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar ararasup ka imah sahabat gegide arasup ka imah kumaha maksud fitnah teh arasup ka imah ku ari ka hati ku urang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab, arasup ka imah urang. Urang lamun ningali televisi ti isuk datang ka isuk deui, poho dahar, poho ngising-ngising acan bila perlu ngising di hareupeun TV. Ngising hees di hareupeun TV dahar bageus puguh. Komo ku ari internet loba jasa ku ari nu ngagu berguru di internet. Berguru geus puguh politik, berguru ekonomi, berguru ngaji ku ari mah di internet. Aya nu ngaji istiqomah wae di internet, masih kedeh di maaflah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid. Tauhid berguruna di televisi atau di internet. Kabelah dituna Torikoh teh ngaguruna di internet. Masya Allah. Jadinya naboga guru Syekh Google. Ya Allah. Wah di akhir zaman. Akibat dadu teh jauh arah totorekatan. Masya Allah. Aya nu hahakekatan. Gusti Allah. Batak sih ade. Kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai akur bae ja dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupolisian nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun kebongan dijual ji akhirna jelema keur naik motornya nanya top motor teh mana suratnya cokot gojara dar sugan teh mah orang polisi gadungan lain jele dua pada takos gitunya disalahgunakan taruh lagi kiai mah disalahgunakan masalah malah nangkepnya malah yang nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya nggak apa-apa dah jadi kan orang babacana badudak badidu kajen guys orenganan waduh bandar koprok Masya Allah ngaku jadi kiai masalah guys apa jarugi dagan sakit gitu dong paling berkat doang sama tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa tepugu ke mana na abri dan lain sebagainya ieu kasus-kasus kitu pan pohara ieu laku ari mah geus pohara salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teker kagok teker kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik
aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae teu bisa cek balik ka Israel saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah tan mantap puas urang maot geus ngalaksanakeun parentah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus parentah Allah sakitu ketika urang dicabut nyawa teh geus puas atuh mangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh tah urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun parentah Gusti bae ngan nya atuh datang ka dieu teu ditarima mah asa kamalinaan amat Gusti ngomong gitu nya ka pangeran da geus atuh geus itu geus ditarima bae tapi cenah sia teu khusu walatu urusan khusu ngaranna ge hese Gusti teh mah nu penting mah tarang harideung tah deuleu tah jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugkeun campur-campur aduh ya Allah ya Karim Jalinal Yahudiyu awin Nasraniyu gilaka muslimin cek segala kos janin muslim dina pada bayar gurroh aya wewe ngaranna Agustina waduh Agustina mah teh mah frekuensi Agustina. Orenganan manehna agamana Yahudi atawa Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu bersetru dina agama beda kitab Yahudi mah Taurat ya Nasrani mah Injil tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener mun nya ge Yahudi nya kelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah percaya ka Allah aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya itu kan dina Injil mun nya ge nya kelan Injil nu asli dijelaskeun ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif jaloba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasub Islam lain lalaga kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam di sisi lain mah di nagarana loba nu arasub Islam ieu keanehan teh sok tara rimbul bae Masya Allah Karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam negara teh digempuran di sisi lain di negarana ribuan warasub Islam eta teh urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala masyaallah Karim timiti lebidai dibunuh karena asup Islam kabelah dieuna atuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa bahkan siap deuk jadi presiden jahat orang Amerika dipayahan mente ngan kos robot suntik kabelah dieuna terus gitu Michael Jackson tat bunuh kararitu di Amerika jahat asal geus kadeuleu asup Islam jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae masyaallah kan kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae hese urang nyaritakeunana jalan mana boro-boro di negara tetangga di Irak mujahidin aya di Iran mujahidin aya di Mesir mujahidin aya
Suriah Mujahidin aya Amerika kan intelna luar biasa kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak bahkan dituna Talibana terus-terusan digempuran muncul deui muncul jeung kuat lain lalaga Masya Allah Afghanistan terus dibekot muncul terus mujahid boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso aneh datang ke kuari ada bingung luar biasa jing hese di peranganana hiji berarti kudu di perangan ke umat Islam nyeun lah nyana ngadidik ISIS be aku ISIS mah tu kuari geus puluhan mujahid nu hebat teh maot kuari geus ngerembet geus puguh kitu di Irak geus puguh naik ke Suriah terus ke Yaman be aku ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya gila tah keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bae ge ISIS teh geus aya deuk kumaha coba ayo maksudnya ISIS nu mana ieu kiai ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri ISIS beneran aya tah itu Amerika basal geus jebarkeun bae kos kitu eta keur carita urang sangat khawatir tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah ngan tetep ai besi mah asah besi kuari nu boga besi asah nu boga gitu naon ngaranna Cimande asah ulah kakerpekan teu puguh pake perang coba kuari anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe permainan kalong wewe aya eta asah ya Cimacan bangsa nu karitas besi ge surudul tapi di Indonesia sih teh bang geus pohara maksudna sanajan bupati ge geus tenang-tenang bae nya nama kumaha tenang mun perang teh di ayo diteruskeun bae rakyat kena terus bae pararaya Allah susu kuloba-lobana di urang rumba geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang beak Cikupa bojong beak Blaraja jadi Tangerang bae kan di luar negeri bapak nu saeutik jelema saeutik di Arab bae urang neuli jelema sakitu-sakitu bae di Arab sakitu-sakitu bae teh urang ngai ka Arab teh tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa waduh budak amal leutik nyaho tuyulnya budak jelema ih loba jasa takos gitulah Yahudi da ieu keur carita wal janinul Yahudi wa ya ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen ta eta teh kumaha mun aya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro wagila cek sagala mahwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksina naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu wala sauguratun nurutkeun cekala sama guratun kudu bayar gurroh kasolusi gurratu muslimin seperti lu gurroh jelema muslim bae waraqiku usruki mati umi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik ieu mah 1/10 harga indungna sabaraha ieu ternyata indungna teh hargana teh ieu teh kan saukur 10 juta
lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna. Rokik murah. Wagila cek sakaul mari jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean nibakeun ka sayyidna. Waktu keur nibakeun ka sayyidna, sayyidna meuli sabaraha ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku sayyidna tetep bisa harga teh 50 juta. Kuari mah turun sote geus tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta. Nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta. 50 juta bagi 10 sabaraha? 50 juta bagi 10 sabaraha? Bener tante sih eta? Asa ieu mah mang-mang. Bangun teu bisa ngitung teh. Mun bisa ngitung ge sarugi sia. Dagang bangun rugi melulu ge. Eta teh akibat teu bisa ngitung. Sabaraha duit ya? Ya hargana sabaraha duit? Ente mah dagang gitu kan. Oh iya, hargana 50.000. Nu bener ya. Tawar-tawar geus jadi 50.000. Nah, duitna 100 ribuan. Dikombalian ku nyana 70.000. Ayo sia dagang gitu bayar. Mal kebal apa rarang sadat. Mal kebal rarang sadat tuh. Ya seperti harga ya. Oh ya harga teh 10.000. 10.000 merenya 50.000. Dikembalian 25.000. Dikembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000. Untung 5.000 nya nah. Dagang sih kos gitu. Tetep rugi kayak datang deui ka kiai Waalaikumsalam dagang ambruk cenah kiai atuh mereka lain salah manajemen lain salah kiai atuh salah jana balanja 10.000 duitna 50.000an dikembalian 45.000 ayo sia mal kebal da mangga jual imah ujianana ayeuna bagus papan lain kitu berarti hargana. Oh iya harga 50.000. 10.000 mere duit 100.000 kan dah. Kembalian 10.000. Beres. Aduh korupsi saeutik. Giliran nu boga apa deui kembalian sek. Oh lupa saya. Tuh emang ngarah kitu da doang ya nama. Mun teu ditegor batu terus bae. Masya Allah jadi beda ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu dizakatan truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya. Aing mah ieu resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mamana ge make truk bae jangan. Ondangan ge make truk. Aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman. Moal aya tuh jelema nu make kendaraan truk. Jadi truk mah jelas jang usaha wajib dizakatan. Angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mamana ge make 08 bae ka Jakarta ka mamana ge 08 bae manehanana geus resep jadi make angkot resep moal aya jelema berpikiran seperti kitu mantak ancul-anculan ge hayang boga kelas. Iya cenah geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae. Emang kunaon kitu yang meuli kijang cek cenah teh ieu. Jadi naik mobil angkot bae ka mamana teu betah. Kos kitu pan rata-rata anu jelema mah. Ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing kakarek boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naik nya. Ti losbak hayang boga Avanza, ti Avanza hayang boga kijang. Kitu bae ta dunia mah. Eueuh nu kieu
aing geus karesel ya sugih. Tiba heula aing naik Maybach, naik Lexus, beladirna naik Kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah. Geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana. Saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah. Aya ngeunah eta harese. Mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema. Lain jelema tah mah anu geus pengalaman ngaler ngidul ngetan ulun dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngora kene tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig tah mah. Cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun. Ieu masantren ge hayang geura eureun, teu eureun sote jana teh teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae. Jadi masantren nu normal gua teh. Nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona. Hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ka paeh ke ge ka deuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern. Maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge nu dibacana mah kitab salapi. Awas sia ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacat salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atuh pada eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salapi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasiudan teu kudu sorangan kege okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah marhaba cek ulama salah teh Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah pareum sorangan pareum atuh ku aya nu karolot geus parahe nu ngorakan teu rek marhaba atuh otomatis pareum bedakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu. Mantap kula mah aya nu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli sunnah di layanan menang sia Muhammadiyah menang kajian kumaha ge kege pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus kege pareum di lembur aya nu geus teu marhaba geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di situ tuh diputat onam teman lah wujud kal Adam diputat mah anggap teman diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabelah itu nasa etik naon teh belah itu Tegal Kunir teh tah naon ka ditu nasa sekolahan teh tah eta dinya bejakeun ka itu menang gitu sia menang geus ulah 2 hese ieu pasantren salap. Waalaikumsalam. Di mana ya abdi teh anu? Enak naon? Nek masantrenkeun anak deudeureuss ya. Alhamdulillah. Anak boga sabaraha? 3 Kiai. Nu hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana. Nu hiji di alhamdulillah beasiswa deui. Ieu nu hiji mah belat jasa ieu. Lah cek ulah mondok bae lah. Hayo sia geus. Nu belet ka dia-diekeun ka bae geus. Normal tapi di hasudan mah heran pasantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan mah emang pasantren salafat tiba heula sebab nyekelanana nyekelan keaslian nya nama pan isuk-isuk cau sore-sore au ugu pasantren salaf ge asal geus kena Golkar bae atuh geussan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal kakiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam deuleu kumaha sia ge aing mah lain lalagaan ieu lain lalagaan deuleu di kaler di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis geus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal selama-lamanya budak kos deuk paeh bae tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar
santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi rek tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah kiai goblok tolol oplok bebeja teh tobat mah ya ulah aju asup-asupna Masya Allah terus ya digadil bisa sih ya eta deres tak kiai anu haju sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tek ceuli kiai Golkar khusu tek ceuli sa anjing moal ku aing dijamin moal khusu jadi ca sombong amat aing mah jadi jelema sombong heula ku ari itu khusus aja kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusus teu kadeuleuh ja khusus teh zahir cak nu bisa mah cak urang nu teu bisa khusus teh batin cak nu bisa batu zahir kos kitu mah di kelas jana mah khusus teh zahir mantak kanyarahoan ge mantak Imam Ahmad bunga mamun ka Imam Ghazali teh zahir cak Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah makmum tapi adi sorangan teu panggil Ahmad batur ngamamum kakak kasih Aisyah ente malah kunaon atuh sia bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh ente mah hampura bae lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak getihan mah getihan panggil Ghazali enak di sia lain bunga mamum orang cenah hate sia getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura bener adik kula kayak gitu kunaon kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat jadi nyana keur ijtihad masalah haid jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya tuh katara jelema teh katara ya ku ahli nama katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan kayawan kan ku urang atuh kayawan gampang teh kajian ku mah geus sia hareudang ya jahoan bae nyawan jadi kadeuleuh ku aing kabelah dieuna jelema ngalentuk basa sia keur beuting mantes daon emang mantes daon emang kan nyahoan kan saya tunduk kan nyahoan berarti lain nyahoan atuh sok kadeuleuh sok ucing nundutan nyahoan kan kurang lamun jelema pungpla pengple rapi rapih lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi berarti balik gitu balik ka kolotnakeun gitu tuh kajarahoan atuh kabeh batu zahir Gus karan itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadeuleuh ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajahoan di makomna mantak jelema asal ka Golkar unusu wah cenah sombong siapa sok kitu bae sih ka aing teh teu percaya teh sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua kababawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui coba mantek kula nanya bah eta sih tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban kurang tuh lain pondok tah kos itu mah lain pondok tah mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon singnyaan nggak nol keunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kula saran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae ya PDI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doang yes ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun deuk berangkat ka Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui
embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji ta jeung kotok ditanya ku embe manuk sia kok kehijian jeung kotok mah kunaon geus teu bisa hiber cakeuna teh batur aing oh pantes embe ge kieu kaharti ku aing orang mantak sia babaregan jeung kotok geus bisa hiber teu bisa hiber aing sabatur atuh aing jadi sia lamun bisa hiber bae bisa hiber batu ngapak aing ge aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi ngan deres kene jangan teh jeung gajah diliak sia jeung gajah mah nah eta urang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai guari jadi aya di MUI teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta Masya Allah kiai modern aneh tidak kahiji jeung kiai salap mah bebas jeung sasaha bae ge kiai salap mah boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge ngahiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh saha bae bebas-bebasan bae sebab naon kiai salap mah zahirna doang batinna mah ka Allah atuh poho lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh kiai salap mah batin maka Allah zahirna mah jeung manusia kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu rukun salat jerona mah teu hayang ka Allah nya nama mantak lamun diondang ngariung teh embungeun lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh pokos kitu mah sapi teh mah tah urang amati coba gitu amati asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap kotok jeung kotok embe jeung embe nah tapi lamun deuk sadar geura sadar lain cakula kula menyampaikan Imam Ghazali sadarkeun lepaskeun geura anu urang aya di mana posisi teu jeung Golkar lepas jeung PDI lepas jeung PKB lepas kabeh jeung organisasi lepas jeung kemodernan lepas urang hiji butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti ka kieu salap jelema lamun deuk ibadah ka kieu salap moal aya nu nanya ka kieu modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salap kitab salapi nu nyekelan kitab salapi nu mana ku ajeun kumaha ge pejabat eureun pejabat aduh hayang belajar ibadah moal nanya ka kiai modern pasti ka kiai salaf mantak Gus Dur teu eureun-eureun ge ti isu kadoa eta nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun-eureun nah pasti sebab ka kiai modern mah nanya ka kiai modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik oh begini iya terus ini bagaimana saya pengen merapikan soal harta saya harus disodakoh-sodakohkan kemana sodakohnya kiai ya kalau bisa bawa ke sini aja nggak usah jauh-jauh lah saya lagi ngebangun tuh udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah baliknya sial tak kiai berarti jurig dunia tuh kiai banyak tuturkeun aing kos kitu aing mah hayang nu tiis ka mana ya itu teh mah kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cangcaya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sanggeus sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lantaran boga pabrik sugih dibere kabelah dieuna ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep dipenta jenuh ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf saya kenal dengan Kiai Anu kok bisa kenal gitu ya gini nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah Kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya apa itu ngerecek
lagi karunya tak kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik preman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman horeng Masya Allah karim akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala nomor telepon cabut nyanana HP nasu embung jenuh atuh terus-terusan asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana urusan maksudnya jadi haju bae terjemahkeun Gus ya ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jakeun ku kula kitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dieu tiis jana dipenta henteu meren teu atuh geus masalah ya nangis sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam encan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak cenah teh enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyanana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak jadi nanti aduh Masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia lah di enggak ge wallahu a'lam bishawab urusan Trisno tuh itu. Nah wajanindul Yahudi wawin Nasrani ukila ka muslimin wakila hadarun wala sauguratun katulusi gurati muslim warraqiq usuki mati umi yawmal jinai wakila al-ijhad lisayda pain kanat maqtuatan lamun maindungna maqtu'a dianiaya datang ka para rotong pegat wajanin salimun kuwimat salimatan anggap indungna salamet kan kieu janin nu kaluarti indung anu roki indung anu amat berarti kan ieu roki tadi ukurkeun kana harga indungna cokot 1/10 harga indungna kuari indungna lantaran indungna dianiaya para regat leungeun pegat suku pegat dan lain sebagainya anakna keluar janin teraniaya indung namun dihargakeun kan murah ulah dihargakeun geus maktuah kuwimat salimatan fil asal mun salamet harga indungna sabaraha cokot 1/10na saha nu bakal nanggung jawab jeung dikamanakeun ieu toroganana wa tahmiluhul aqilatu fil azhar nanggunglah karena iya 1/10 asobahna nurutkan cikal azhar faslun wallahu a'lam bishawab.